Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan kasempatan sareng kasehatan. Sareng sareng masih bisa patepang rarai. Ibu bapak guru anu dipika hormat sareng babaturan anu dipika cinta sareng wargi anu dipika hormat kusing kuring. Sadayana ayeuna urang kudu ngalawan virus ayeuna anu aya nyaeta cara marsihan rohani sareng jasmani. Rohani nyaeta ngadoa ka Allah sareng bebersih iman jeung ngasucikeun hate. Lamun jasmani mandi ngusok gigi sajabanana anu micen ruta ka mana wae sareng lamun nyidu ulah di mana wae terus lamun bersin kudu ditutupan. Sakitu wae cabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.